Tah ayeunanya urang diajar bahasa Sunda. Tah kalimat atau kata-kata bahasa Sunda anu dimulai huruf A. Tah aya aa nya, aa, akang, teras aya ama, teras aya alim, alit, aya nondenya. Baby, itu naon tuh? Itu tuh jalan sendiri ya? Oh iya, biawak. Nah, lanjut lagi. Huruf A-nya aya artos, acis tah. Acis teh artosnya. Aya ambung, ambung teh pangambung, teras aya asepan. Asepan teh kanggo masak. Aya amis tah, amis teh manis. Aya oge aki, aki teh kakek. Aya oge non acan, acan, acan teh belum gitu nya. Terus oge aya non dinya ali. Ali teh nyaeta cincin. Teras aya ahung, aheng. Aya oge adek, adek teh mau enggak gitu. Aya oge adigung tah, adigung mah naonnya bedegong, adigung teh sombong gitu ya, angkuh. Teras oge aya anggeus, anggeus teh atos gitunya, sudah gitunya. Aya oge amit tah, amit, amit ampunnya paralun tah. Terus oge aya ambekan tah, ambekan teh nu sok ngambek wae gitu, ambekan. Terus oge aya asin, asin mah saminya asin rasana. Ada agung, agung teh nyaeta mulia tinggi. Agung, teras akang, ambek, ambu, teras aya abot, aya acan, acis, acuk, adat, adek, agul, aheng, anjen, alim, alim tidak mau, alit, kecil, alo, alung, alus, amang, ambeh, ambek, ambu, ameng, ampar, anclub, anclub, anjleb, anjen, anjen teh kamu gitu ya. Nah, banyak ya kata atau kalimat dalam bahasa Sunda dimulai dari huruf A. Tah teman-teman mung sakitunya hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.